Nabi sami. Ya kan gitu. Nah, kalau orang ngadoa sok bahasa Arab. Begitu bahasa Arab aya adab-adabana. Iya teh doaan dipanjatkeun ku para nabi. Nabi diijabah urang miring kakasihna Allah nya ka para nabi nya urang miring kana aranjeunna kasar. Ya teh. Ya kami mah teu bisa ku bahasa Arab mah, ku bahasa Quran, bahasa hadis mah tiasa ku bahasa nyaliranya mah, tapi cing sopan, ku bahasa nyalira oge. Orang kan ku bahasa sorangan teh, jika menyentah aku si Allah Gusti, atuh ieu teh ayeuna we turunkeun teh. Tante sopan. Parihan Quran jeung hadis mah ieu punten, Allah teh dipuji, diolok, mangalungsurkeun ijabah doa teh. Itu jika orang kau mau cing ngarit sakitu